Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng anjing pemirsa sadaya, tepang deui sareng simkuring negara Madani Putri dina acara Warta Sunda. Daharan otentik nyaeta tempat kadaharan-kadaharan nu aya ti jaman baheula, ti jaman 1900-an. Ayeuna dinten Jumat 17 Mei 2024, kuring sareng tim kuring bakal ngaliput kadaharan-kadaharan otentik nu aya di Kota Bandung. Kehilap oge di dieu simkuring direncangan ku Gabriel Antonio, Diara Cindy sareng Azril Faruzia nu tos aya di tempat. Susu Murni Jan alamatna aya di Jalan Pungkur nomor 4 Kecamatan Regol Kota Bandung Jawa Barat. Susu Murni Jan tos aya di tahun 1850, tempatna keneh jadul, kusabab eta Susu Murni Jan kaasup ka kuliner otentik. Susu Murni Jan tiasa bertahan nepikeun ayeuna kusabab ayeuna inovasi-inovasi anu dikembangkeun. Kahiji, tina ragam rasa. Kadua, nambihan produk anu tiasa didahar sareng susu murni. Katilu, ningkatkeun fasilitas nu ku arurang gaduh pikeun konsumen tiasa calik nyaman. Hatur nuhun ka Mega nu aya di studio. Ayeuna abdi Gabriel tos sareng Teteh Amoy. Teteh Amoy salaku Padamel. Oh, Teteh Amoy salaku padamel nu aya di toko Susu Murni Jan. Nah, tos aya di tahun sabaraha Susu Murni Jan ieu teh? 1850. Tos salami oge nya teh. Lumayan. Saha wae nu biasa meser dagangan ieu, barudak alit atanapi jalmi dewasa? Murang kali sareng dewasa sesepuh ge aya pelanggan mah. Campur-campurnya teh teu netep eta hungkul. Mun Kumaha toko ieu bisa netepkeun harga pikeun tiasa bersaing sareng pedagang-pedagang nu lain? dari harga mah aya kualitas sih anya. Sareng bersaing mah kitana ulah bosen jualanna. Setuju aja sih disesuaikan sama kualitas nu aya diberikan teh. Ya. Atur nuhun pisan ya teh. Tos bisa ditanya-tanya balik. Atur nuhun pisan teh. Ayo. Hatur nuhun Gabriel nu aya di Susu Murni Jan. Dahareun autentik salajengna nyaeta toko roti sumber hidangan nu aya di Jalan Braga. Ditu tos aya Diara Cindy, salajengna simkuring haturkeun ka Diara. Hatur nuhun ka Mega nu aya di studio. Simkuring Diara Cindy tos aya di payunan toko roti sumber hidangan anu aya di Jalan Braga nomor 20 Kota Bandung. Ti saprak toko ieu dibuka, toko ieu teu pernah nganggo papanama. Toko ieu parantos beroperasi di tahun 1828. Sumber hidangan mangrupekeun restoran anu mewah. Zaman baheula disebutna Head Snoopis atawa imah anu manis. Tempatna urang Walanda tuang. Ngarobah deui ngaranna jadi sumber hidangan di tahun 1860. Mawa tema arsitektur neo art deco klasik tingadekna nepi ayeuna. Toko ieu teu pernah didandanan ngan saukur nyesakeun tembok anu geus ngalupas. Jeung anjing sadayana, ayeuna simkuring Diara Cindy tos sareng Bapak Wagiran. Salaku karyawan sumber hidangan gitu. Jadi abdi bari tumaros tos aya di tahun sabaraha toko roti sumber hidangan teh? Di tahun 1828. Tuluy kumaha sajarahna toko roti sumber hidangan berdiri nepikeun salami ieu, Pak? Ya alhamdulillah di kapungku dugi ka ayeuna ge lancar-lancar bae. Sae teu aya parobihanana, masih zaman baheula keneh. Selanjutnya, hal naon wae anu mempertahankan toko roti sumber hidangan aya nepi ayeuna? Rasa terutama model. Jadi segala rupina teh masih zaman baheula keneh. Jadul rotina oge. Proses pembuatan oge nya Bapak? Sami mesin-mesinna sadayana sami dikapungkur keneh. Di tahun berdirina ieu we. Tos sabaraha generasi toko roti ieu teh? 3 generasi. 3 generasinya, Pak.
anu terakhir toko roti ieu teh buka ti jam sabaraha nepi jam sabaraha Pak? Buka di setengah 10 ini, tutup dugi ka setengah 4 sonten. Sakitu we warta nu simkuring tiasa diugikan. Balik di Kamega nu di studio. Hatur nuhun. Hatur nuhun biaran nu aya di toko roti sumber hidangan di Jalan Braga. Dahareun otentik nu terakhir nyaeta bubur Mang Oyo nu aya di daerah Jalan Banda. Di ditu tos aya Azril Faruzia. Salajengna kuring haturkeun ka Azril. Bubur Mang Haji Oyo alamatna aya di Jalan Sultan Tirtayasa, Kota Bandung, Jawa Barat. Bubur ieu kalebet kana kuliner otentik sabab tos aya ti tahun 1876. Bubur Mang Haji Oyo seueur konsumena sareng kaitungna rame wae sabab bubur ieu tos aya ti zaman Barreto. Varian rasana seueur jeung tekstur buburna padat. Bubur Mang Haji Oyo ieu teh terkenal ku motona nyaeta buburna teu bahe amun dibalikeun. Ciri khas kita, ciri khas buburnya Mang Oyo tuh gitu. Hatur nuhun ka Mega Noya di studio. Wilujeng enjing sadayana tepangkeun sim kuring Azril Faruzia. Ayeuna abi tos sareng teteh Gina, salaku PIC penanggung jawab bubur Mang Oyo. tos aya ti tahun sabaraha bubur Mang Haji Oyo teh? Di 1876 Tos kahitung lami nya teh. Mun bubur mah pertama kali buka bapak langsung anu ieuna anu dagangna sareng mamah mung duaan itu mama sareng bapak dan dimulai nganggo gerobak tepat nama di Jalan Haji Wasit Caket Unpad Oh. di dinya. Kumaha sajarahna bubur Mang Haji Oyo tiasa berdiri nepikeun sageung ieu? Kami sejarah namanya kapungkur kan bapak oge satu acana icalan bubur teh pernah oge icalan bubur lemuk. Sekarang mungkin uningannya. Ya. Nah, satu acana biasa buburna dugi ka rame kieu teh aya istilah bubur dibalik tidak tumpah teh ya. Satu acana mah buburna encer. Salamis di 1807 genep teh nya berjalanlah di kalikuna gitu kan. Alhamdulillah bapak rame teh nya saatosna di Haji Wasit teh kapungkur mah kan anu sakola teh di dinya teh PGI sareng Unpad janten sarapan teh di dinya gitu. Janten tempat sarapan anu tos iyalah uninga ti kapungkur di Haji Wasit eta bapak teh. Ya alhamdulillah abdi sareng AA mah neraskeun nungkul ieu usahana bapak gitu. Alhamdulillah rame ya teh. Alhamdulillah karena hiji sih kan nu teras ditingkatkeun mah citra rasa teh kaeng Robi kahiji. Kaduana kumanya ngajagi konsumen komode anu tos lami gitu sih. Tentami nama eta alhamdulillah duit ka ayeuna kieu. Bubur Mang Haji Oyo teh tos sageung ieu nya teh. Pomi bubur Mang Haji Oyo ieu teh tos gaduh cabang teh teh. Nah, kapungkur mah pami cabang pribadi anu bapa aya 10. Mung kapungkur teh teu ka handle ayana 10 teh. Janten dah aya misna gitu. Janten aya nama mung hiji di dieu hungkul tapi bapak gaduh cabang binaan. Manaon disebatna cabang binaan karena beda dapur, benten dapur. Ayana cabang binaan di Jalan Arcamani, di jalan di Metro, sareng di Kliningan. Aya cabang binaan. Hatur nuhun pisan teteh tos nyempetkeun waktuna. Sakitu warta nu tiasa sim kuring tepikeun. Ayeuna balik deui ka Mega nu aya di studio. Hatur nuhun. Hatur nuhun ka Azril nu aya di bubur Mang Oyo. Sakitu wae ti sim kuring hapunten dina samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.